Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya oleh jeung patepang deui, mudah-mudahan sadayana nuju sehat walafiat, salamina aya dina panangteuan Allah Subhanahu wa taala. Baraya ngaprak deui baraya ka pilemuran ka pasawahan aya di seputaran seket dawan batu beureum. Baraya palidina batu beureum tah ya, nuju ngiring sareng batur ngadang dosan solokan itu nuju rada arine istirahat kadieu luntang lantung heula ya ninggal pamandangan gitu barayanya. Aduh raoseun asri, alamna masih kena asri baraya. Baraya UPC orang Pegunungan Cianjur. Masih di seputaran alam padesaan ya. Ini jo rentang lantung rok aprak di pasawahan. Jolok baraya teh. Tapi paling luhur teh aya di lemur. Tuh di luhur tuh di balik bukit eta teh. Bediten pasir eta lamping eta aya di lemur. Telepat mah lemurna teh luhur teh Cigunung gitu. Ayo. Ya tepatnya masih di seputaran dawan batu beureum. Nah, dia paling di paling handapna tadinya teh. Dawan batu beureum. Dina araga ngarareskeun solokan itu barayanya. Ternyata itu selarasna abdi kenemean ka dia teh disusul ka ieu tempatnya. Ternyata masih kena aya pasawahan baraya. Dikira teh tegalan we gitu, tegalan sanes pasawahan, padahal mah pasawahan kene nih tuh malihan mah kajojo nya seueur nu ngarah jukut nu ngararit tuh nu ngararit malihan mah para petani ibu-ibu untuk aya nuju dara ramal ya sapalihna tos dipanen tah itu tuh nu ngarit tuh. Oh, ngarit baraya.